Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dina dengat ayeuna urang medar deui carapon tina majalah Campaka nomor 24 tahun 1860 genap. Judul anu baris kapidangkeun nyaeta Si Kabayan Jadi Pagawe Nagri. Ye anu nganggitna nyaeta Rangsamana. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kabayan ayeuna lain si kabayan nu taun kamari atawa taun nu mangkukna, beda ieu mah beda sagala-galana. Bedana oge langit jeung bumi. Geuranya biasana jam 10 masih keneh ngukir pulona anggal, ayeuna mah jam genap geus beres mandi. Musuh pribadina sakadang mitoha geus lila mangsiun tara nyarekan, kitu deui pamajikanana jadi sopan sarta dareh deh. Sababna taya lian lantaran manehna geus digawe biasa model pagawe sejen balikna jam 2. Ngan beda inditna wungkul sok pangisukna kumahiwal ti batur jadi curiga oge pamajikanana teh. Jadi ku digawena si kabayan teh ngarupakeun kauntungan pikeun mitohana, boh beasna boh duitna tara kasoro. Mulang tarima kitu pimanaeun cenah. Pamajikanana lian ti pindah adat jadi daek ibadah deui milu ngarojong sangkan salakina naik pangkat, ulah ngan atung eneh siga sakadang monyet melak jantung. Di mana digawena atuh si kabayan teh? Bororaah urang pamajikanana jeung mitohana oge teu dibejaan ukur ngajawab jadi pagawe nagari. Di mana-mana namah teu disebutkeun nu mata kacurigaan pamajikanana nambahan sok sieun salakina ilu biung kanu teu puguh, tapi unggal nanyakeun kitu jeung kitu bae jawabna teh. Sakali mangsa si kabayan keur melenyun udud tas beberes sasarap kadua kalina kurunyung pamajikanana si Ijem nyamperkeun bari mawa teko di eusi citeh panas jeung beuleum sampo. Tah Kang, kangge ngawaregkeun pokna bari geuk diuk gigireunana. Aya naon Jem? Sisinarieun. Ceuk si kabayan bari diukna rada ngeser ti pamajikanana. Hareudang cenah sakieu panasna diuk rerendengan kawas nu anyar panganten. Aya picarioseun Kang? Pok atuh ari rek nyarita mah. Hoyong jelas abi mah, di mana atuh akang didamal teh? Ari gantawang teh si kabayan nyerekan. Nah maneh teh Ijem, teu cukup ku 7 kali tatanya teh. Bisi kurang tetela keneh jadi pagawe nagri deuleu. Muhun padamal negeri teh mah, nanging padamal negeri nu mana anggar leuleuy nadana teh. Pan aya PN, aya BPU, aya departemen sareng sanes-sanesna deui. Itu katutuluyan. Geus lila boga panyakit kitu teh Ijem. Awewe mah asal cukup ngajawaban, cukup. Nah, hayang naon deui cing? Sungutna mah bari ngabuis teu eureun kana sampo. Atuh da naon? Inung maneh nu nanyakeun teh. Bejakeun ku teu dipentaan oge geus untung kitu. Kuduna mah teu dipenta oge mere lamun rumah saeun anakna dikukut ku aing. Sawajibna da pamajikanana Kang. Rada nyeuneu ayeuna mah si Ijem teh. Heueuh pamajikan nu matak aing daek ngukut oge. Sing eling atuh Kang, ieu teh zaman naon? Zaman merdeka deuleu. Nah make tatanya zaman sagala kawas guru sajarah. Nya zaman merdeka teh mah beuki ambak nadana. Nah teu nyaho aya kajadian di Jakarta. Buat tuluy ge lo maneh teh Ijem. Ari maneh lain dibejaan ku aing make nyebutkeun teu nyaho sagala. Jeung eta siga petugas sensus teu telepek teh bisi teu nyaho eta teh perbuatan terkutuk. Sur Bapak Ibrahim aja teh mah perbuatan yang tidak diridhoi Tuhan. Syukur ari nyaho mah ngan bisi naon nyangka ka aing latihan di lubang buaya gitu. Nurus tunjung lalampahan teh fitnahan teh leuwih kotor tibatan prakna deuleu. Kumaha lamun kadenge ku RT aing meureun dibaringkus sudi deuleu aing disubat sabit kanu kitu kajen nyatu sapoe 3 kali tibatan sakali mah. Saha nu ngumul kana nyatu mah
Meges gara kacai barina oge ijem geus jam 4. Eleh deet pamajikanana ngalewas najan teu ngabejaan di mana digawena, tapi manehna ngarasa bunga ngadenge pengakuan salakina teu sangkut paut kana G30S soal hayang nyaho pagaweanana. Matak naon isuk rek dituturkeun cenah. Kocapkeun pamiarsa isukna ijem nuturkeun ti kaanggangan masak poe harita dipihapekeun ka indungna. Si kabayan teu boga rasa curiga yen dirina aya nu nalingakeun ku hiji intelijen dapur nyaeta batur saimahna. Teu kungsi saparapat jam geus tepi ka kantorna. Jelas ayeuna mah bener-bener salakina teh digawe nyaeta di bank keuangan. Sangkaan ijem mah salakina teh nyolowedor, dasar sifatna jalma dibere sajengkal hayang sasiku. Kitu deui si ijem. Tadina ukur hayang nyaho di mana salakina digawena, ayeuna make hayang nyaho kana naon pacabakanana. Nya manehna ngajanteng ti kaanggangan ngawas-ngawas salakina. Tetap manehna ngarasa penasaran sabab nu sajen mah can aya rentang-rentang ari salakina manipang heulana datang teh. Kacurigaan can beak kaburu nenjo aya nu kaluar ti panto hareup hiji lalaki nu pecina dilalapkeun bari ngajingjing ember jeung elap. Tetela nu make peci kitu mah salakina manehna ngaranjug lain di kieuna teu saluyu jeung hate cenah salakina jadi puah titik-titik. Sanggeus sidik pisan mah ijem ngaleos ti pakarangan kantor salakina bari mawa hate nu gudawang raheut nenjo pacabakan salakina. Manehna salah sangka padahal gawe mah kana naon oge taya hinana asal ulah nu dilarang kudu berwajib. Paingan cek hatena salaki aing teu ngaku daeraeun meureun. Barang datang ka imah can deureuh can naon geus ditoros-tos ku pertanyaan ti indungna. Nya ukur dijawab di bank keuangan. Bagian naon-naonna mah dirahasiakeun da tetep dina pandangan manehna hina pagawean salakina teh. Syukur atuh nyai, ceuk indungna, digawe di dinya mah najan gaji leutik tapi loba baktina ka nagara. Lain kitu nyai. Muhun mak aya berkahna ti emak sareng abah mana kitu oge. Hatena mah pasalia jeung ucapanana. Pikiran ijem pabaliwet teu pararuguh geus dibulak-balik unggar ramo diitung hiji-hiji bari ngomong sorangan. Pegatkeun entong, pegatkeun entong. Kitu jeung kitu bae teuing naon maksudna mah nepi ka kasareanana. Jam 14.30 salakina datang. Untung manehna keur lilir ngadenge geblig lengkah salakina. Da moal salah deui nu boga geblig kitu mah iwal salakina. Ijem mana cai? Apan biasa di dinya dina dipan make tatanya deui. Geus beak. Ieu mah menta deui. Menta deui kitu beri cengkat manehna indit ka dapur nyokot teko. Nah, ijem maneh teh jadi beda. Sanggeus pamajikanana datang ka hareupeunana bari nyicikeun citeh kana cangkirna. Puguh bae beda mah, kamari Rebo ayeuna Kemis. Geuning bisa nembal kitu, guguru ti saha maneh teh? Apan ti anjeun bari kurabod. Manggeus lah, kadieukun anggur bobokok kejo teh, geus lapar. Teu nganyahokeun salaki balik digawe teh. Nah rek dahar ayeuna kudu isuk kudu pageto kudu satungtung aing hirup keneh mah maka tatanya sagala lain aya keneh beas bagian bulan kamari. Gidig deui ijem ka dapur song boboko sanguna song lalabna panungtungan sambel jeung peuteuy kabeukina. Biasana mah barang dahar harita mah teu milu tapi telepek tatanya si kabayan mah sabodo cenah rek dahar rek henteu boa geus miheulaan da aya di imah. Beres dahar pelenyun udud daun kawung mani bangun nu nikmateun nakar pedah tas capek meureun. Ijem kunaon maneh jadi kitu? Pamajikanana norojol ti dapur bari nulak cangkeng pok nembal. Nyaho ayeuna mah pagawean anjeun teh di bank keuangannya. Nyaho ti mana maneh ijem? Teu nginjem ceuli, teu nginjem mata, nyaho sorangan. Ngan jelas bagian naon-naonna. Geus kapalang jem ayeuna mah. Tapi jawab heula, jeung saha maneh ngoboy, ha?
mataknya oge maneh indit-inditannya sok jeung saha. Bubuhan sieun disangka nyolowedornya diterangkeun oge, tapi ukur nepi ka asup kaburuan kantorna wungkul. Teu dicaritakeun panggih jeung salakina keur mawa ember mah hayang nyaho terus terang moal. Atuh maneh teh jadi wijen ari ngintip-ngintip jelema mah. Lain wijen atuh intelijen meureun. Salah saeutik mah teu nanaon, dasar wa tujuanana. Jadi maneh teh hayang nyaho kana naon bagianana? Nya tembal pamajikan anak nyerang dengekeun di bagian urusan pagawe sakali deui bagian urusan pagawe. Bubuhan teh terus terangnya kapaksa pamajikan anak nerangkeun pamanggihan anak pokna maknya aya urusan pagawe mamawa ember. Geus lila maneh torek teh ijem ceuk aing oge urusan pagawe kakarek ngadenge oge aya soteh lain urusan pagawe urusan lain urusan nu tugasna salianti nguruskeun pagawe nu aya oge narima pagawe anyar. Nah maneh teh jadi teu percayaan bener tugasna mah sarua nguruskeun pagawe ngan urusan pagawe mah dibere buku jeung kakuasaan tanjak tunjuk. Ari manehna cicing ari urusan pagawe mah menang parentah ti bagian urusan pagawe nya aing pagawena nunjuk ku aing digawekeun ku aing matak dibere ember jeung elap cek panon kabayan ubin kotor atawa kacarumek tah eta teh lain kudu diurus ku pagawe nya suku teh nurut nyamperkeun leungeun anu migawena panon mah sarua bae jeung bagian urusan pagawe daek nitahna wungkul bari jeung teu prak. Atuh tukang ngepel ngaranna nu kitu mah make jeung dipabaliwetkeun sagala aya urusan pagawe nanahawan. Nanahawan bedana apan sarua keneh deuleu beda ngaran wungkul. Tibatan jadi nu kitu mah kajeun teuing kaluar. Nyaritana kitu teh di barungjeng rambisak ayeuna mah. Itu kawas bolon make jeung mewek sagala apan aing nu digawena oge nah abad maneh nu wirangna. Memangna da pamajikanana meureun namun ka pasar atawa ka mana bae jelema teh nyarita kieu tuh itu pamajikan tukang ngepel teh euy lain wirang ari kitu. Ieu mah neangan pucuk ti girang geus boga nu anyar maneh teh maka nyarita kitu hayang pepegatan jeung aing na didenge teuing omongan batur mah hayang pepegatan mah gampil jem isuk hayu ayeuna hayu jaga sugan kaparengkeun kawin deui. Ijem teu nyangka saeutik oge salakina nyahueun kana maksudna tapi hatena mah teu kuat. Aya ambek aya hayang seuri hayang pepegatan soteh lain pedah boga nu anyar ngan tetep lamun salakina teu kaluar kapaksa manehna menta pepegatan hatena masih keneh poek sarua jeung poekna langit nu mendung rek hujan. Memangna ceuk Ijem sanggeus dipikir-pikir. Ye Ijem sing inget digawe makanan naon oge teh yahinana komo deui aing mah pagawe negeri. Rada leuleuy nyaritana ayeuna mah da pamajikanana bisi katutuluyan ngajak pasea ulah sote maling ngagarong korupsi jeung sabangsana nu dilarang ku pamarentah jeung na deui can aya kasebutna tukang ngepel mah seumur nyunyuhun hulu nu dibawa ka pangadilan kabaud korupsi apan direktur deui nu kacaritakeun teh. Nya ku kitu teh mah keun ku jelema saliwat mah ieu ku tatangga rada kaharti meureun omongan salakina nya alesanana teh pindah ka tatanggana. Tong didenge atuh Ijem tetangga mah kitu sifatna hayang ngabaruntakeun rumah tangga batur bari jeung teu tanggung jawab dina baruntakna paling-paling oge ngemprakan maneh mah moal diaku-aku acan naon-naon oge kudu peurih heula Jem. Entong ujug-ujug hayang senang bae entong nurutan engkol najan mah hiwal loba nu resep batur mah nu sajen-sajen kocok heula kakara bekah engkol mah apan bekah heula terus lingkup lain mah hiwal ari kitu jalma mah mun mah hiwal dibaringkus ku hansip atawa kuno berwajib. Kakara geus kitu mah melongpong utek Ijem teh kapikir ku manehna eta mah gogoda wungkul sanggeus dipikir dibulak-balik ayeuna mah ngarasa salah manehna tungtungna manehna ngajengkat leos ka dapur.
Nah make ngaleos tulus rek pepegatan teh jem kumaha dinya beri ngagebrukeun panto dapur cek aing oge pikir-pikir heula ulah gurung gusuh teu puguh bari nyamperkeun ka dapur si kabayan teh gek diuk dina bang barung ngagugu nafsu mah bahaya jem jeung deui mun resep keneh dikukut ku aing mah tong wakal luluasan megeus gandeng geura kacai anggur manehna mah teu inget kana takdir apan aya babasan takdir teu beunang dipungkir bagja teu beunang diala asal kasebut jadi pagawean negeri bae jadi da naon mah tong ambil pusing da bagian mah sarua menang bagian gejlik manehna turun bari ngarawel anduk di barungku hariring jeung hewat abis bulan tamat cenah pamirsa kabayan jadi pagawe nageri sakitu anu tiasa kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.